Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkeun ka sadaya pangjejer sareng pamilon sarta acan ngawitan insya hayu urang sangakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Margi urang sadaya tiasa kepal dina sawala bahaya sering ngame HP. Tepangkeun wasta abdi Fitriah di kelas 11 IPA 4 sim kuring nganggem pancen janten panunggu catur ngahaturkeun nuhun ka sadaya pangjejer sareng pamilon dina ieu sawala sarta acana dikawitan ieu hayu urang aosan ku basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer anu kusip kuring dipit kahormat sarta acan nincak ieu acara sim kuring nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kumandangna. Nu kahiji aya Bapak Dudi Mulyadi ti Majalengka anu mangrupikeun pangajar seni budaya ti SMAN hiji Majalengka. Nu kadua nyaeta aya Bapak Dedi Sumarhadi ti Majalengka salaku guru prakarya ti SMAN 1 Majalengka. Para hadirin, hayu urang awitan ieu sawala kanggo mungkas waktos. Sumangga ka Bapak Dudi ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dudi anu parantos ngadugikeun kumandangna ngeunaan bahaya sering ngomeh HP. HP pikeun waktos anu panjang berpotensi ngaganggu rasa paningal. Ieu kusabab lampu biru anu dipancarkeun tina HP tiasa menyebabkeun karusakan retina. Kaayaan ieu akhirna nyebabkeun leungitna fungsi paningal. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ka ieu sawala. Ka Bapak Dedi dihaturana didugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dedi anu parantos ngumandangkeun kumandangna. Pangaruh goreng main HP sarta acan sare pikeun kasehatan oge tiasa ngadamel otak gampang capek. Ieu tiasa kajantenan sabab waktos bobo kapotong. Hasilna kagiatan enjingna kaganggu kusabab capek teuing. Kanggo mungkas waktos sumangga para pamilon tiasa ngadugikeun patarosana. Hatur nuhun ka saderek lulu anu parantos ngadugikeun patarosana ngeunaan bahaya sering ngomeh HP. Sumangga ka Bapak Dudi ngawalar patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Dudi anu parantos ngadugikeun kumandangna eta patarosan leuwih hade lamun urang tong sering-sering ngomeh HP jeung kudu bisa ngatur waktos dina ngagunakeunna. Alhamdulillah ieu acara parantos lancar. Hapunten kasadayana bilih aya kalepatan kecap abdi nu kirang marenah didangu. Hatur nuhun ka sadaya pamilon sareng pangjejer anu parantos ngaluangkeun waktosna kanggo ieu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.